Sakedeung deui tereh puasa. Tereh aya kegiatan ngabuburit deui. Jigana ngabuburit bari jeung ngadahar kuaci moal karasa euy. Beunang kitu nya. Pikir-pikir asa jenuh ieu teh. Ka sawah kitu nya. Sawah heula. Pakai pengaman cetok pacul. Nah. Waduh, pantesaning iya nu ngahalangan ka sawah dewek teh. Wah iya mah balik atuh kicarana mah. Ya rorok ieu ampun aku naon nya di. Tuh, ujung aya batu di. Ka sawah dewek atuh kieu carana mah. Alah sia ieu murag kakulah deek kalakai bener. Aduh di luhur ini kan angkatkeun Aduh alhamdulillah euy geus melak ya lauk ka bulan puasa teh pan sakedeung deui lebaran bah insyaallah we kaala ieu baradag bibit ieu ala lah lebaran mah lah Ciderian euy nak keur naon ongeng sampeurkeun kitu nya bari hayang ngobrol dek sampeurkeun ah. Oi. Naon euy? Iya ya. Balanen euy. Keur bersihan selokan men. Oh, aya naon? Oh bener alus euy bersihan kayaknya ngarah ulah deek kecayan pinu Atuh nah didinya. Pan atuh sawah euy. Aya naon? kudu kerja sama henteu Oh. naon atuh urang jadi teh keur ngontrol lauk urang itu penenak lauk euy Baradak meureun. sedang we kalah we kerek lebaran mah Weh, hade batur mah geus boga ceng-celengan euy. atuh pan ieu Tarain. lain Hah? sugan teh encan ka sawah deui ente teh Geus. kemarin pan beja nasi bu cenah Oh. jadi anggota KPPS. Heeh. Kamari mah ayeuna geus beres pan. oh lumayan beureun tah euy kemari ka gaji tah ada eta ngomong-ngomong di TPS Derian saha nu meunang kamari euy Ya lumayan we tuh nen. Aya we jang jajan-jajan mang ngan soal nu meunang ari di TPS Derian mah 02 sih nen. oh 02 Oh, ari ieu euy ari keseluruhan sahanya euy anu juarana anu engke bakal jadi presiden urang-urang teh atuh ai masalah eta mah Derian teu apal, paling ge engke we hasil ti KPU. oh kita nya euy Oh. hasil penghitungan KPU nya euy Oh, udah teu apa. oh tapi da di bagi urang mah arek saha wae nya anu juarana nya arek saha wae jadi presiden
anu penting mah amanah ka rakyat Nah, eta. pokoknya mah da urang ge yakin eta teh tilu calon eta teh niatna mah alus hayang ngamajukeun bangsa Indonesia. Non eta nen? Teuing suara naon eta ngomong gitu anjir. Wah, ieu nya. Naon tuh? Lodong, semua jauh lodong. Lodong. Tempat urang teh sakedeung teh rek asup ka bulan puasa, ya. Barudak berarti nya. Coba kerjaan lodong Atuh keur menyambut bulan puasa. sakedeung deui nya. Yo heuh, Yang ngabuburit meureun nya. ngabuburit make lodong. Make lodong heeh. Asa ka kita aja euy. Katanya sabarkeun tong. Yah, saya sampurkeun. Pasti dah keur nyararieun kami nama nyaho. tuh? Sama aing bah mana bi? Sorana bah mana bieu? Gara-gara kitu tarik. Ayo ingat tuh di ditu. Itu juga Oh, nama tuh ah. Bro. Oh itu nih badak teh. Euy, urang mah rusak euy. Pangamekeun atuh. Bro, ngamekeun bro. Bro, main bro. Hah? Kadira. Dia, rek kamarana. Arek gitu nyalamperkeun anu suara-suara lodong. Eta. Buka eta jelema teh euy. Ayo mana rek ka mana? Tahu urang teh rek jangan anu lolodongan eta tuh. Urang kaganengan. Kunaon? Ikan kena dihuntu. Atuh tahan emosinya. Emosi Oh, atuh. Kalau Beda atuh kumaha atuh. pan tereh puasa diajar manahan emosi Nah, jir. eta ieu kembae atuh beberapa dagang juga sekarang bulan puasa ciri khas eta mah teh. Usumna nya Untung gane kana teuing lah. pokokna mah diduakeun sing geura cager lah emosi lah. Ieu lah saya kira gane kana ciri. Kapas. Bantal. Tah bagus. Yuk baliklah. Sarekeun Karunya barudak lah dicarekan. Yuk balik. eta mah ciri khas atuh ciri khas bulan puasa. Launan kita Heeh. gimana? Siap. Bae heuh. Oh, ya. Yuk. Udah. Hati-hati, Jeb. Kayak jang. Arek kemarana jang euy. Komen lodong. Lodong yan. Lodong. Bukan nu tadi ujangnya nu ngagaranengkeun. Heeh. Oh iya. Rusak mang tuh. Rusak. Sok kumaha teh? Lepo atuh belah dia amang teu katempo. Ieu rusak. Heeh. Bisa tuh mang pangamekeun. Bisa teu? Ya bisa atuh baik. Yan orang tulungan we yan. Oh, nama tutu di ditu di nu ieu. Oh di ieu panas jang sawah mah. Nam teh heula tah. Juk. Gimana hade euy? Ketana. Lesona. Ah baru dah. Geus di dieu lah. Lah di dieu enak banget. Ah, di tah. Mana ningali geura? Ayeuna pegat. Mana? Sok atuh dari ukra. Weh, pegat tuh, nen pegat nen cenah tah. Ieu Nah, di babari tinggal nyambungkeun kana mah. ka dieu nya. Mana eta na? Tah. Oh iya. Ieu pergi naonna ieu? Temak na teh mah. Oh bener karena safety pan ieu teh. Ieu nya jadi mau dicepeng ieu nah heuh. Heeh. Dicepengana ieu. Tah ieu, Jadi aman heuh. tah ieu talina ya. Sakatukuyan tah ieu teh samungkeun teh. Mana na? Tah ieu samungkeun teh ka dieu Pan teh. ka talian lah nya. Oh talian lah nya. Itu ieu. Ieu, sok sepengat di urang talian.
Dadah. Hah? Baheula mah amang sameme di gambarannya kieu amang mah oroke lah. Nyaho banyak kolot langsung. Ieu persiapan jam puasa lian. Jang ngabuburitnya geunaheun. Ya tuh lain ngelamun we. Pan nyekelan urang mah. Dirinya nu muntut atuh. Urang nu nyekelan urang nu mulitkeun mah. Hese. Tuh. Oh, sambungkeun ku eta. Lain. Cicing awak aing ampun kolot ieu. Ada. Oh, Bener. Nah. Kemana nih? Ka dieu. Kieu. Sok ada barang cobaan. Cobaan. Kayaknya Urang coplok. urang Cobaan. Oh, coba. Mana tana? Ki. Siang aja. Siang lah sok. Tanya ieu. Ok di ditu nyoba anak dia. Dia tah mah cari dia buru di ditu. Tantinya di mana dia ki? Nah. Jangan. Galeng-galeng heula. Oh, Kan pakai hitungannya barengnya. Lamun tilu beudak ka deui. Heeh. Dan yuk atuh. Ke eprak lamun berhasil ya. 1 2 3.